Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channelnya Kang Reja Vlog ya. Jadi ayeuna ini adalah video vlog pertama saya ya. Jadi ayeuna orang uploadnya biasanya orang kamari mah orang teh bikin sketsa gitunya. Jadi nama vlog untuk meja berubahnya jadi ngevlog kegiatan sehari-harinya. Oke. Nah ayeuna ya teras bumi abi tuh. Teras bumi abi mah ya tinggal di gang panjang ka gitu ya. Jadi gang sampai ke gang sempit tentunya. Nah anu tadi oh ini baraya lepangkeun namanya derejanya. Jadi kami anu hoyong terang kegiatan sehari-hari Reja. Di subscribe nya, didukung pada semangatnya. Aduh punten ya apanya bahasana jadi campur bahasa Sunda sama bahasa Indonesia ya. Can apa sih ya uji belajar lah ngevlog gitunya. Nah ya teh jadi yang terangnya kegiatan saya dan kiwe di bumi ya menuju pemulihan tino sakitnya. Mungkin doana ke dukungan supportnya di subscribe, di like dan di share oke nya. Tolonglah di komen supaya semangat lah ya. Oke. Nah baraya ayeuna orang adamel cireng saljunya anu dibumbuan bumbu rujaknya. Pertamana golakeun lacainya seterasna diantosan lah sampai caina ngagolaknya asaknya. Dia ngantosan cai ngagolak saya gigikeun heula acinanya. Aci saparapat lah kirang langkungna saparapat. Seterasna bumbu sepertos pecin penyedap rasanya. Saterasna uyah sesuai selera we nya. Jadi kira-kira we pangintennya supadosnya kami hoyong resep na mangke pami rame dicantumkeun
atau di video selanjutnya orang ngadamel bumbu nanya. Oke. Nah, penyedap rasa, seterusnya uyah, pecin. Nah, pecin heula berartinya. Nah, pecin, nah sesana kue tong seueur-seueur ting sepados teu asin gitunya. Nah, selanjutnya uyah oge nya kira-kira we tong asin teuing nya. Nah, kitu baraya saterusna lajengkeun deui ngangge ladaku supados atanapi pedes bubuknya supados enak. Salajengna terus dikasih bumbu, terus dipasihan nanaon sadayananya diaduk-aduk supados rata pas di cai anu ngagolak teh nya. Nah, digolak, diaduk-aduk sampai rata ya. Salajengna caina terus ngagolak kantun di caian ya, dibanjurkeun kanu tali adonan acinanya. Ngabancurkeun caina entong disakaligus kenya di sakadi-sakadi keula supados teu seueur teuing cainanya. Nah, dibanjurkeun terus digalok-galokeun sampai ka kalis atau naon nya disebutna teh nya rata kayak gitunya. Tah terus aya terus digolekeun caian deui. Saatos kalis kieu diantepkeun heula sampai katiisnya adonana supados adonana mengeras. Pas digoreng teh janten teu ngabeletuk atau nepi mencret minyakna nya. Salajengna dipasihan acinya, dipasihan aci deui supados si acina henteu lembek sareng henteu kumanya janten adonana teh kalis deui gitu nya. Kan biasana acina sok rada ngalembekannya. Nah, dipasihan di acina tapi tong digalokkeun sampai ka lebetna nya, janten diaurkeunna pas luarna tuh. Diaurkeun di gole-golena luarna hungkulnya. Da kan disebutna wage cireng saljunya. Oke, kitu baraya. Nah, terus kitu teh diantepkeun deui sampai katiis teh adonan tanya. Baraya salajengna saatos tiis orang dipotongannya tuh janten si adonan acina rada heurasnya saya seras satu kumanya rada padat gitunya saterasna dipotongan. Nah, potongan heulanya baraya. Baraya tuh tinggalnya adonanna janten sae janten rada padatnya adonanna teh. Salajengna dipotongan deui sampai ka seep adonananya.
baraya saat satazana digoreng urang ningalihlah keluar di teras anu di gang sempitnya janten bumi abima di gang sempitnya janten sajalaneun tuh keluarnya. Nah iya teh baraya saat hujannya suasana teh rada tiis pas sonten tehnya tuh. Nah itu aya di pangkeren bumi abdi aya gunung batu anu disebat teh gunung batunya. Nah di gunung teh bukaya naon tapi nya can pernah kaluhur, tapi nuju ahlit mah asa atos pernahnya. Tapi seterang abi mah di luhur teh aya gunung batu gogog teh nya. Nah untuk gunung batu gogog teh gunung batu anjingnya. Nah sakitu baraya. Nah baraya salajengna urang goreng cireng nu tadi teh nya janten adonan anu tadi dipotongan teh rada digepeng-gepengkeun heulanya supados rada bekah gitunya janten cirengna. Janten ngagorengna teh minyakna haneut-haneut kuku entong panas ting tong tis ting baraya. Nah gorengna sampai ka bekah. Baraya cireng sajuna atos asaknya atos masak kantun ngadamel bumbu rujak nanya atanapi ku saos oge tiasanya baraya. Oke. Nah baraya ieu tah cireng salju di bumbu rujakannya mangga anu hoyong ngadamel di buminya lira raos pisan komo atos hujan-hujan banyak. Duh nikmat teh nyakrek janten nantinya baraya cekap lah sakitu video anu kuabi disanggakeun punten bilih aya anu lepat anu tapi anu kirang video nanya anu resep dana videona di subscribe sarang di komen di share oge nya baraya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.